bisa tuh sih mau sepeda. Tak tuh bisa tang. Pan kami dikusukin ge. Bisa ongko. Sorry dak. Gak fokus buku mah gara-gara nempel tadi tuh. Dak. Hari awal tadi saya sih ngarana. Tuh yang sahabat. Oh yang gitu nyaho. Kunaon gitu ceng? Buku udah kemana ya? Serius ya bogo ceng? Serius anjing mah aslina. Menikah diriungkeun. Sih orang tangkeun ke mana? Tuh ayo we. Ayo ceng. Tapi nah, isi aing mah. Isi kunaon jing? Bogoh ongko. Mah toy. Usok grogi teh atoy lamun geus pari-pari awewe mah. Duh, sok kalau teh aing mah. Geus masalah grogi mah gampang. Yang penting mah urang tangkeun bae ayeuna. Ayo. Hage. Musukin. Barang sedak. Biasa mang nangan eueuh. Oh, mang. Wait. Nyaho teu kana aweun itu tuh. Mana? Tuh mang tuh. Oh, atuh eta si Ponong. Nong pernah si Bogoh. Ih, lain kami mang. Tah mang tah. Si Aceng. Si Bogoh, Ceng. Nah. Yang ada bes ya, Ceng. Emang gitu mang. Bapakna galak sih. Saya Aceng lah. Lu nyamang ya? Oh, Hai neng konong anu geulis anu bager. Naon sih si Ati tadi nuturkeun wae? Yang kenalan Neng. Mangga. Serius Neng. Serius atuh? Atreaya tay. Atang Neng, atang. Aceng. adik Neng teh bade ka mana? Bade uih anu karasep. Boleh tuh Neng. Lamun kami bertiga nganterkeun Neng Wi sampai ke rumah. Atuh mangga, hayu. Ayo. Sok caralik. Siap. Adik Neng bade ka mana? Bade kalebet nyandak cai minum. Oh, mun. Risa ha? Ari teteh saha? Ih, ditanya malah balik nanya. Terseropan. Eta emak konong Mak, hampura mak. Pura mah nya. Terang hampura mak. Atuh geus geura obrolan. Oh, jing ceng. Di sini aing mah. Neng, Kah A? dak grogi aing mah. Mau terawak. Rileks ceng, rileks. Tarik napas, buang. Tarik, buang. Kumaha ceng? Sip, aman tang. Neng, bener eutik ge. Emang kunaon kitu AA? Gelisna kelewatan. Bisa wae. Neng,
Ih mulai nu marah. Aceng bulin ka Ima. Teu aya, saha atuh nu marah? Serius. Serius atuh AA. Neng percaya teu? Namun leungeun ieu bisa nyin Neng tersenyum. Henteu, emang kunaon? Bisa bae. Neng, hari Bapak kemana gitu? Bapak aya digigir keur ngasah golok. Mangkosin. Mangkosin. Kunaon AA kan barengong? Teu Neng, teu naon. Hoi, sia ngajangan anak aing. Sia, kamana sia? Sia.